asalna urang ti Allah aya nu ngaayakeun Allah geus aya di hirupan nu mere hirupna ge Allah salila hirup sehat nu mere sehat Allah digeringkeun ku Gusti Allah nu mere geringna ge Gusti Allah kadang teu puguh teu karu gering tanpa sabab haju cagerna ge kitu ke ingat ka dongeng Abah jelema sugih ringgus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkeun ku Abah naon ya geus pasrah we sakena teh geus lain obatan coba sing gede hate coba bae ka puskesmas lah ieu sapira puskesmas obatna gering eta kena nyeri cili eta nyeri irung eta puskesmas aja kos kita tuh batuk eta asma eta guys aku lagi ke Jakarta geus ka Singapura segala geus beak ya geus jaga banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun mah sanajan ka Jerman ka mana ge nya iya tuh coba we ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing Abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saaya-aya tuh darurat itu jara ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan tes bawa diinum kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jember rada ngeunah ini si bener oge cenah terus isuk dan nginum deui apa sakaligus bae paing obat diinum cak nama permen meureun atuh overdosis tapi eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai cak bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu kan nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo mana ge teu cager jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang assalamualaikum kunaon ya waduh dia boleh geus berobat geus wow kadu bebeakan mun aya umum ieu mah cenah naon garana tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh segala sabira bujang kaget geus obat tu paten mawon geus teh cokoteun guna ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buyana langsung nyana dilaksanakeun di inum bra jangan ini awak coba saya tenang nanti ujang kaget tuh loba habak sama dia oh tuh langsung diinum deh cager ku bujang kaget doang tak eta kan ya Allah cagana ngomong kieu mun ti kamari meureuh teu kudu jujualan teu kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah beri meakeun harta heula buku sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nunggus kadieu itu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap geus ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu waduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu teh sopan nyeri hulu deres aya haan coba di belah kaler atuh ulu kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beueung aduh tadina meureun ngadar cap ejos ya mah
aduh kurang hulu hejo eta kos gitu tah hejo ya kok geus ka mana aing geus ngurut sabaraha bulan ieu panyakit teh geus ka dokter ke sana ku prokol geus segera prokol ini coba ge ku prokol prokol di obat warung cek nanti ulah sok nganggap kos gitu coba heulanan coba kunya ajurep besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol oregan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan ieu tunggu aing disumbang bae ku PT Prokol sia mah boleh bae dasarna hayang sia mah tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat